Allah ngajelaskeun tentang ahli-ahli negara, khususnya kaum ahli Mekah nu balang kawarah teu iman ka para utusan-utusanana anu balukarna kusebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut, didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh, dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib, caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud, kaum Kangjeng Nabi Nuh, jeung nabi-nabi nu lainna anu teu percaya ka para nabi-nabina disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae, eta teh jang percontohan jang itibar ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, teu nutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah, konsepna hayang makmur berlimpah ruah cara kamari hiji amanu, nomor kedua wat taqau, iman jeung taqwa. Masya Allah, babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung takwa praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa boro-boro batur jangkirang urang nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese, titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah ieu lanjut dia, afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in, kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti kurang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian ulang, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggalin, mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas menjadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neulean gambar X3 tarolol, uari mah di HP na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kieu teh resep ulah ngomong ka aing. Ilanan ieu mah batur baheula.
eta keur carita si HP na keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu mareke kopea mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipiceun. Nu kumaha deui coba ieu? Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngaranjadradasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang leuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karana nu di Cikupa teh. Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji kuari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok. Di hareupeun imah ku ari judi, di hareupeun imah ku ari zina. Berarti moral geus parah jasa. Geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat, ulah disalahkeun dua sinpani, dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi masyarakat bakal rapi, ketika eta teu ecrek masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa atuh komo umat teu kumaha deui tinggal kitu bae ulah hese-hese. Ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu maksudna teu kasogok. Ente kasuap ente mah alhamdulillah sehat mah bener lain lalagaan ya bener. Ya setik ongkos mah masalah lah teh geus lah. Iya tuh bae gravitasi dah gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, di mana berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafit. Ente tertarik geus mun urang nyebuteun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teuing. Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat. Sebab kumaha nu dua, pemerintah rusak, kiai rusak, umat lebih rusak. Pemerintah bener, kiai bener, umat bakal bener. Untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada, ai bener jasa moal rada. Untung kiai deui lembur-lembur masih kene nu rada bener jasa memang geus hese, rada be rada. Nah ieu keur moral bangsa geus kos kieu. Geus teu ngatur kuari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat, ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa terbuka kuari mah teu puasa teh, ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat, ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita kuari geus terbuka, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling, berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman, urang aman jasa nu mentak di dieu make bahasa nage
afa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama ngarasa aman ayat yahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting bre Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku harima tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar maja paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cek jana istiqomah cenah kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguhnya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadaikeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga atuh sia-sia anu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh karena rieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok didongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kebenarannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jaki itu kiai baheula mah kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon kana tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV berarti kan rusak jasa ya rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura Hamzah lil inkar li taubih hei masyarakat Indonesia jak Allah ya jak Allah ulah ngarasa aman sia apa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat nu baraheula ku bolon teuing sia eta bagus itu ulah ta fa amina lil inkar atau li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cek Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol teuing sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa
ahli balaraja, ahli curug, ahli sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok nu judi di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok.